Aduh, duit kurang kerbayaran Bang Emok. Kamana nginjem orangnya aduh. Ujaman kiwari gan aya we milik mah di mana we. Aduh, punten ngawagal. Mohon mangga. Bade naroskeun aya nu tiasa ngayekeun artos teh. Priyogi Artos. Mun. Oh, aya abi gaduh kenalan itu. Mun. Pilih hoyong digandakeun gitu. Mun. Abi ditunjukkeun bade. Bade mangga. Aya tuh di palih ditu nya. Mun. Ti dia we ka dieu tah. Oh. Ke di palih ditu aya saung. Aya di ditu abah-abah nu tiasa ngagandakeun artos. Tapi saya eta teh jalmina. Mantap eta mah. Nuhun pisan doa sok Kak. Lajeng. Lumayan. Duiteun sugan we cair sianto. Tungguan we di dia. Oh, itu si Abah teh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam anak muda. Ya naon datang ka dieu anak muda? Kieu Bah, abdi bade ngagandakeun acis manawian tiasa Bah. Itu mah hal kecil anak muda. Buat duit sabaraha anak muda? Gaduh 50.000 Bah. Ya sepele itu anak muda. Mbah digandakeun yeuh nya. Mun. Turutan mbah yeuh. Mun. Beri peureum nya. Mun. Cus prot. Cus prot. Hong balahong. Hong balahong. Alah. Oh, geuning jadi gede Hayang jadi sabaraha anak muda eta? Hoyong ngalipet deui we Bah. Gampang atuh anak muda gitu mah. Tuturkeun deui abah yo. Mun. Bari peureum. Cus prot. Hong balahong. Sok beunta anak muda. Alah. Jadi gede Ya anak muda. Abah mah tara ngabohong. Keur mayar Bang Emok teh meureun bisa leuwih atuh kieu carana mah. Teu kabeh we urang digandakeunna Sugan ngagedean tambah hayang leuwih ageng deui mah. Itu mah atuh hal kecil anak muda. Tuturkeun mbah ya nya. Lamun can ku mbah titah waka beunta tong wala beunta ya anak muda. Mun. Tok tuturkeun mbah beri peureum. Hong balahong. Lumayan anjing. Cair atuh. Mana gede sih? Jeung sabaraha aing. Masa kieu lah. Ayo balik. Lumayan. Hong balahong. Geus can Bah ieu teh Bah. Ka mana si Abah teh? Bah, geus can. Goblok, ka mana tang kurang teh ngadon duit bodohan. Aduh. Aing ditipu dasar duduk punyuk. Bapak tahu sia. Aduh, mumpung nyala saya ada ngomongin tentang teh bocor. Aduh, lumpur euy. Ini semua naik. Nah. Naonnya euy. Ieu tar aja euy. Kuyo ye. Yuk ning bocor teh euy. Anjing. Aja saya kok halangan pisan. Anjing. Oke. Wah, geus beres ayeuna mah geus moal bocor deui jiga nama. Anjing. Raja aing ka mana? Wah, euy ieu mah. Aing kumaha turuna euy. Makaning luhur.
Tok, Oi, taraja aing di kamar kan si lain. teuing tak apa aing. Si anjing, Har teuing tak apa. aing turun kumaha. Teuing Buru kadieukeun. Tuh tak apa. Ih anjing aing piraku kudu loncat mah. Loncat we udah handap ya lah. Anjing sungut sia loncat. Aing tak apa, turun sorangan. Ah anjing aing piraku kudu ngenong di dieu mah. Tok. Euy. Aing mah lieur euy. Naon lieur naon? Di imah loba reungit. Maneh nyalset teu? Ya, saya naon itu? Ke urang dek nitah euy pangbalikan obat nyamuk cik ga warung. Sok dae ka saya buruhan urang. Aya lah, aya sesana. Langana keur maneh we lah. Ya. Heeh, Ampurannya orang nitah. siap. Bikin ditah meuli obat nyamuk na gering naon nya? Jeung naon ngaran obatna deh? What? Tanyakeun deui bisa salah ah. Kemana sih ando teh menili lah. Naon ngaran obatna? Obat nyamuk. Naon ngaranna obat keur nyamuk teh, Mang? Sia teh obat nyamuk bakar. Anjing lain obat keur nyamuk sia teh. Ah sok salah wae anjing. Ah aing ngelieur anjing geus tong jadi.